Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda tanah bidungi Sunda versi Mang Dina Mara. Kumaha daramang danget ieu sahabai di mana bae alamatna. Pamugi we sarehat wargi sedayananya. Sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihara pusing kuring siang kalayan. Wargi sadayana anu ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kileksati Semedang bagian katilu kanggo dinten ieu. Hanca urang katunda bagian kadua dinten kamari urang masih nyariuskeun harita saripnya wawarantos ka indungna Kabi Uci. Anjeunna rek milarian merah dalima teh. Malah Mansur maksudna Kabi Uci anu janten ibuna. Ari sarip mah ijina anyukeun ijina ka Aisyah ka bojona. Tak kumaha lajengna carita wargi sadayana mangga dijeng ngadamkeun eta ngetang landung pang beberahman. Kumaha mak satuju atawa henteu ieu? Mansur geus teu sabar. Ih Ujang, ari kana maksudna mak mah emak teh satuju pisan. Sabab jelas pisan hidup teh hayang ngarobah nasib. Hayang ngomean kaayaan. Ari geus meunang mikir anu asak mah teu nanaon rek indit neangan mah, tapi ulah kajongjonan kudu bisa ngagunakeun akal nu sehat. Jeung teu meunang ujub bisi cilaka, sing inget ka pangeran tah kitu anaking. Jadi cindekna mah satuju we nya mah. Satuju pek wae kumaha hidup eta mah. Cik Bi Ucih nya tujuan. Kumari maneh sah? Sarip nanya ka pamajikanana. Teuing Kang kuring ngabingung ieu teh. Tapi teu nanaon ari rek nyobaan mah ngan omat ulah kamalinaan. Mun geus pugu teu hasil mah ulah maksa buru-buru we balik. Jeung di kade ulah kagoda teuing ku duit anu can pugu. Sabab najan ratusan juta ge karak sorana wungkul. Rek usaha mah nya usaha we tapi kudu nu wajar jeung nu kaharti ku akal. Jadi keputusanana kumaha? Satuju atawa henteu ieu teh yeuh. Namun akang indit nyajung wae rek indit mah Kang. Ngan kade sing waspada jeung deui kumaha ari kuring. Meureun ngan sorangan di imah. Oh nya pasti sorangan. Apana Kang rek indit. Tapi apan aya bibi kadieu we lah ari keung mah nyabinya titip lah. Sarip ngarelet Kabi Uci nu harita bangun alum. Najan teu dititipkeun ge ku bibi mah moal burung ditarima. Tapi da bibi ge batan sakieu geuning sarua we susahna moal bisa ngajamin. Nu dimaksud ku kuring lain urusan etana bi. Hatena bisi keung jeung sieun. Da urusan dahar mah pada mikir. Cik Sarip ngarti kana omongan Bi Uci. Kaharti. Pek atuh geura putuskeun kumaha ieu. Kieu Bi, mun geus putus dieu kuring jeung Mansur arek indit ka Cilopang, arek nempungan Kang Tarji. Nya maksudna mah rek nginjem duit we lah keur modalna. Sabab neangan merah dalima teh perlu modal. Kang Tarji, kadi sing hati-hati Kang Sarip. Aisyah harita haliwangeun sabab geus apaleun saha ari Tarji jeung kumaha sifatna. Akang geus ngarti kana maksud Aisyah. Da memang sarerea ge geus pada nyaho saha ari Kang Tarji. Tapi teu kudu hariwang. Ari niat hade mah moal pisusaheun teuing sugan. Lain kitu Bi, Cik Sarip. Lain nya kata Bi Uci seriletik. Kumang kewe lah urusan eta mah. Ieu urang indit trip bisi burit manten pokona mah. Cuk Mansur geus sayang indit. Hayu atuh urang indit doakeun nyasahnya akang rek ikhtiar ieu sugane aya milik. Cik Sarip bari cengkat dalaunan jiga nulung se. Beral wae Kang, muga-muga we sing hasil maksud. Beral harita duanana arindit ngajugjug ka Cilopang rek nepungan Tarji
anu lempang ditutup keduaan jika nu embung tinggalin. Biuci nenedak kanu maha kawasa sangka niat anakna diijabah. Tika rasa Cipanon mah ngarencrong, sedih jeung watir nempo anak nu teu weleh pangpingpeng neangan pausahaan. Kayaan beki burit panon poe geus tunggang gunung di sisi lembur kadenge sora tongeret patembalan jeung recetna sora manuk lila-lila reup magrib jangjang beuting jangjang peuting mimiti meber di papag gorecetna sora jangkrik kejenggaang. Langit lenglang bentang baranang bari pating kartip diasuh ku bulan sapasi di belah kulon. Kalong jeung lalai pating gaya bag laliar neangan mangsa. Dina kaayaan kitu Mansur jeung Sarip geus narepi kanu dituju. Geus aya di pipireun Imah Tarji, tapi can aya nu wani uluk salam kala ngajanteng bari ngahuleng. Komo Mansur mah da teu wau jeung Tarji teh sasat ukur nganteur wungkul. Araya juga namanya Sarip ngahalewos. Aya da kadenge pating genendeng geuning, tapi jika loba sema nya kagok ari aya batur teh sok erang lah keunana sur euy. Keun lah urang dagoan ni heula nya suganan moal lila batur mah nya dagoan lowongna we lah. Duaan harita pating katayep di pipir gek dariuk dina batu deukeut tangkal kembang sapatu. Jangkrik reang patembalan jeung gaang tika jauhan kadenge nu sareuri bangun gumbira. Nyalila-lila kolotrak sadana muka panto ngong aya nu ngomong. Permios Kang, mangga wilujeng angkat. Ceuk pribumi brug panto ditutupkeun. Jep jempe mani jempring asa di astana. Mansur jeung Sarip silileret jiga nu asa-asa, tapi akhirna majung narangtung terus ngeliwed ka tepas rek uluk salam, tapi sanggis aya haripeun golodog duanana ngahuleng deui. Jadi mani asa-asa rek nyemah teh jadi ngarumasakeun jadi jalma susah hese pisan rek gaul jeung anu beunghar teh. Mansur noel ka Sarip nu ditoel ngarelet bari unggeuh. Assalamualaikum. Cenah tarik uluk salam jajantung ratug. Mangga. Tembal nu di jero nembalanana teu akur jeung salam. Kolotrak panto dibuka lola anu ngelol kaluar. Saha? Pokna bari luak rieuk. Abdi Kang pun Sarip ti jadi putri. Tembal Sarip bangun asa-asa. Sarip jap ke jero Rip na buburitan teuing ieu teh. Ceuk Tarji bari ngelok di ka jero. Dituturkeun ku Sarip jeung Mansur. Duanana harita dodongkoan abus ka tepas. Abus ka tepas teh gek diuk dina kursi. Pating poyongkod. Ali Tarji geus ngabaheuhai dina kursi panjang. Panonna melong ka Sarip terus ka Mansur. Punten Kang, abdi teh ngaganggu teh ka Akang anu nuju raos leleson. Ceuk Sarip sopanaker, manehna teu wanieun cologog. Henteu Rip. Da bieu teh tas aya sebah di wado eta teh. Kumaha tah calageuri ditu? Nah Aisyah teh dibawa. Aya pangesto Kang. Haji Salehat ayeuna mah kitu deui Aisyah. Teu kirang sawios-wios. Malima hoyongeun ngiring ngan aya wagelan. Heueuh keun aya lah. Pokona mah asal pada salam mah teu nya. Ari ieu naha saharip ieu. Asa kakara tepung ayeuna jeung Akang mah ieu. Tarji ngajak sasalaman ka Mansur anu ti tadi jempe bae.
ieu teh rencangan Kang Pun Mansur putra Biuci Uci Wasahron muhun jenatna Wasahron paingan saapa kena rubana euy syukur ditepungkeun jeung Akang bekal disinjong heula nya Akang rek ka dapur heula ieu cenah nyadiakeun cai barudak cik Tarji leos ka jero imah labas ka dapur Mansur jeung Sarip ngaharulang teu aya nu wani nyarita malah Sarip menjadi dagdik duga tena di jantung teu daek teteg loba kasieun jeung kahariwang Jakir kitu torojol budak awewe mawa cai 2 gelas leos ka dapur deui lap teu ngelol-ngelol malah Tarji ge harere senaker rek nepungan deui teh kawas nu ngajan nyiksa ka Semah kemana Kang Tarji teh Mansur ngaharewos teuing atuh da sok kitu si eta mah asing sabar rip lah da urang nu butuh atuh muga-muga we sing hasil nya wayahna we kudu sabar ari keur kieu mah euy sur brig sadayana limpang dina palupuh Mansur jeung Sarip jempe asare kadatangan raja atuh torojol Tarji katepas deui bari ngeupeul bakomole jeung daun kawung gek diuk dina kursi panjang urut tadi Akang teh sanyana ruas teh sabab kadatangan Sarip teu karena aya ibar tiangalna cik geura nyarita daya naon ditarip yo cik Tarji ngamimitan tumanya kituna bari ngalinting daun kawung hapunten upami abdi ngaganggu ka Akang ieu teh margi abdi teh kapaksa nepangan ka dieu da mung ka Akang wungkul kawantun abdi teh nu maksudna kieu Kang kahiji etang-etang silaturahmi ieu teh pedatos lami we tepat-tepang atuh kaduana abdi teh bade ngarerepot ka Akang manawi aya milik sadayana bade muntang tulung cik Sarip ngomongna lancar tapi jajantung teu waleh rapi sok sieun meunang jawaban anu matak nyentuh kadangan da bade toge geus ngalaman syukur euy mun boga pikiran kitu mah tapi urusan minta tulung mah can ngarti Akang teh yeuh na kudu kumaha nulunganana naon kasusah Sarip teh cik caritakeun sakalian ngaratare ka harti bade terang-terangannya rupina Kang heeh da teu terang-terangan bal ka harti atuh nyaeta bade nemut artos kanggo modal margi abdi teh teu gaduh pisan pacabakan maklum kahirupan abdi mah Akang ge langkung uninga cik Sarip ret ka Mansur nu dideret keur ngeluk tungkul rek dipake modal naon euy bade dagang Kang Sarip kapaksa ngabohong teu daekeun nyaritakeun sanyana sabgeus jelas moal dibere mun nyaritakeun rek dipake modal neangan merah dari mama kana naon dagangna euy narek dagang dahareun dagang domba atawa rek ngabanar jengkol kawas Kang Juha bade ngicalan katuangan nu gampile pajeungna Kang anu seueur anu butuheun sadidintena upami teh aya wagelan mah icalan goreng sampo heug wagang dibere modal tapi kudu nya dibere modal dipake modal ieu teh ngaraja dipakeun keur ka hareupna tapi aya syaratna Rip naon syaratna Kang kudu make jaminan euy ngara Akang teteg mangrupi naon jaminanna Kang hate Sarip harita deg-degan tanah nu cicikan pake jaminan balangkona ka Akangkeun atawa sawah nu dibunut ka Akangkeun sawah apaan sawah nu dibunut mah tos kumang dali diical ku nyeunatna pun bapa paling oge Sarip teu kebat nyaritana da sanyana mah teu ridho lamun kudu make jaminan kitu mah kawantu tanah ngan sakitu-kituna teu aya di nu sajena kunaon ngahuleung teu sanggup Rip Tarji Surti geus nyaho kana naon-naon nu jadi pikiran Sarip leres Kang
abot ari kedah nganggo jaminan tanah mah. Margi ku akang ge parantos kauninga. Harta abdi mah ngan sakitu-kituna Kang. Janten upami eta dijantankeun jaminan teh mana atuh kanggo pun bojo. Cek Sarip asa di jalanan manehna memang teu sanggup. Nah ada moal dijabal ku akang ge. Ieu mah sakadar keur jaminan ngara akang teteg. Tapi lamun maneh teu sanggup mah kenae lah teu make jaminan ge. Asal engke kudu bisa mulangkeun 2 tikal tina pokok. Sarta waktuna ulah lila teuing. Sabaraha sasi waktosna Kang? 6 bulan. Paling lila 8 bulan. Leuwih ti sakitu mah ku akang mah libere. Jeung dimun leuwih ti 10 bulan, kapaksa nu aya di imah maneh rek dijual ke gantina. Pege pikiran eta mah. Cek Tardi tandesnaker. Terus tanggah bari ngarasakeun nikmatna udud. Ke atuh abdi bade mikir heula Kang. Cek Sarip bari ngarelet ka Mansur nu direlet ungguk tanda satuju. Bade masian sabaraha ka abdi Kang? Kumaha butuh nawe akang mah. Abdi butuh 30.000 heug dibere ku akang. Tapi syaratna kitu nya. Abdi sangem Kang. Nya muga-muga we tiasa mulangkeun dina jero 6 sasi. Mari mau pama aya sameme 6 sasi mal burung dibayar Kang. Heug ari kitu mah heug. Tardi ngejengkang hari teh ka kamarna rada lila ngalalep. Mansur jeung Sarip carengkat bari nalik napas jero. Sabab tujuanana hasil. Mansur hari tengah harewas ka Sarip. Keun bae Rip lah. Sugane buru-buru kagantian. Nya kenai kagok asong lah. Torojol Tardi hari teh datang deui bari ngeupel duit 6 lamar. 5.000-an song dibikeun ka Sarip bari nyarita. Akang mere nginjem duit ka Sarip. Kalian ikrarna rek dipake modal dagang. Lamun 6 bulan teu kabayar, menang ditambah deui 3 bulan. Ngan mulangkeunana kudu jadi 60.000. Abdi tarima hutang, sanggup nedunan syarat-syarat di akang. Cek Sarip bari narima eta duit. Ramo-ramona rada ngaleper, sabab kawilang untung bisa menang duit ku cara nginjem, najan syaratna berat oge. Akang ngaduakeun nya. Muga-muga we sing tereh mulangkeun. Sabab akang ge teu hayang ari kudu ngajabal tanah maneh mah. Karunya ka Aisyah. Lumatang usahana sing bener. Ngarah tere-tere mayar hutang. Hatur nuhun Kang. Permiase moal tiasa salami ieu teh. Margi bilih Aisyah ngarep-ngarep da tadi bebejana moal alami. Engke. Apa deuceuna keur nyangu itu teh. Tarji api-api padahal mah pamajikanna geus ngagojod di kamar. Gawas jadi teu ieu nyangu apa. Sawios Kang atur nuhun asa kieu ge. Pokona mah bilih wengi teuing di jalana sok poek jeung bisa aya orai. Cek Sarip harita bali cengkat terus ngajak sasalaman. Ari Mansur hatina rada hanyelu. Sebab Sarip kekeh balik, tapi teu wani magak terus nerutan sasalaman jeung Tarji bari amitan jerut turun kaburuan. Kade sing hati-hati di jalana, bisa nu jahat. Hatur nuhun Kang permios, bra, sing salamet. Leos Sarip jeung Mansur baralik bari mawa hatena bunga. Sabab usahana hasil menang duit keur modal. Nya barang nepi ka sisi lembur, jalan dengan ukur remeng-remeng atau lempang teh teu bisa gancang. Jangkrik reang di sarada patembalan jeung gaang ditema ku sura londok jeung siang-siang. Anu lalimpang harita teu galidir teu kagoda ku sora sasatoan. Rip, maneh mah salah euy. Cek Mansur sanggeus jauh ti lemur.
salah kumaha sur berat teuing syaratna ih lain eta euy naon atuh sok bejakeun ulah asa-asa Kang Tarji teh nyarek balik tadi teh sebab euceuna keur nyangu padahal mun didaguan lama nepi ka asak sangu meureun seubeuh beuteung teh euy moal lapar cara ayeuna Cek Mansur bari nyerenge oh eta karunya teuing sur euy maneh mah can apal kana adat Kang Tarji euy tang tue kabita jeung bakal ngarep-ngarep ari keur kuringan geus teu aneh sabab kitu lalampahan Kang Tarji mah kasema teh sok ngabebenjokeun magar gendeng ke heula keur ngisikan atawa keur ngagentakeun sangu atawa keur ngagoreng heula lauk tapi nyuguhan mah tara ukur ngomong unggul cik Sarip bari seuri manehna mah geus apal kana adat Tarji oh ku tante kitu nya harianeun nya untung teu didagoan mangkaning sagila parna mun cicing teh wiwirang lain urang anu bakal wiwirang euy tapi manehna sabanehna anu nyarek buru-buru balik sarta manehna anu nyebutkeun keur nyangu padahal euceuna mah geus ngahenen di enggon oh kitu Rip kasida teuing nya Sarip teu nembal deui ngagedig lempang bangun lusuh peda jalan ada caang ku cahaya bentang atuh Mansur ge teu ngomong deui manehna hayang buru-buru isuk hayang geura indit neangan merah dalima Ganjangna carita isukna Mansur jeung Sarip bisa gedangdan duana geus rek indit ngajalankeun maksudna ngan sameme indit teh Sarip masalakeun heula duit ka pamajikanana lobana 5.000 keur bekal salila ditinggalkeun sah akang rek indit neangan merah dalima teh nya wayahna we sing tawakal ku akang rek ditinggalkeun heula omat ulah litik hate serta sing getol ngadua sangkan usaha akang hasil jeung deui ieu duit gunakeun keur bekal Asia di imah wayahna mah hikeun ku duit sakieu nya ceuk Sarip mikeun duit bari neuteup ka Asia disaksian ku Mansur Kang Sarip soal doa mah teu kudu dipenta kuring ge ngadungakeun ka Allah beurang jeung peuting sangkan akang buru-buru dibere jalan usaha taina akang geus beuleuh hate rek ikhtiar matakeun akal tarekah tang tue ku kuring ge didoakeun pisan kade sing waspada sing bisa mawa diri Kang nuhun Aisyah katarima ku akang ieu duit ampihan ari akang apan perlu keur bakal meureun Kang tang tue perlu mah tapi apan geus aya Kang duit unang injem di Kang Tarji teh dibagi-bagi keur bakal akang duaan keur Aisyah jeung keur Bi Uci baik gunakeun nya samahina sakitu mangga Kang nuhun atuh Aisyah ngeupel duit 5.000 cipanona merebel merebel bijil jadi teu kabayangkeun narek mahi ku duit sakitu kumaha lamun salakina nepi ka bulan-bulan inditna tapi teu bisa nanaon deui iwal ti pasrah sabab sakitu ge meunang nginjem deui pegat doa Kang rek inditnya sah tapi ari Mansur kumaha geus amitan ka bibi geus teu kene da moal aya naon lah mage sarua dibere 5.000 ulah eueuh ting we pokona mah dari mahi mah moal kuring percaya ka Pangeran nyipta jalma teh tangtu bareng jeung rezekina jadi boro-boro sipating manusia apan satoge teu burung dalahar geuning komo manusia mah dibere akal jeung pikiran
syukur nama tu gerarinitnya muga-muga sing hasil. Sarip jeung Mansur silih reret terus sasalaman heula jeung Aisyah. Di situ beral harita duana lalempang ninggalkeun imahna dijajabkeun ku paneuteup Aisyah. Anu baseuh ku Cipanon lempang teh bekrila beki jauh. Tetempuan Aisyah jadi rumeuh sabab panuna baseuh ku Cipanon beki juuh. Leng sirana karasa lieur. Udupruk Aisyah labuh bumi alam asa dengdek jeung muter. Aisyah kunaon nyai? Kadenge anu ngagirewek di kaler horeng diusih anu rek nempo Aisyah. Sakitu ge untung kaburukan nyahoan dalam teu mah Aisyah teh moal aya anu nulungan. Harita ge Aisyah teu nembalan, sirana lieur jeung berat. Kalunanya lain teu kadenge tapi samar-samar. Regeyeung Aisyah teh dibawa ka jero imah terus digolerkeun dina sama. Diucis cakaciki sorangan, nyokot cai haneut ngadadak nyiuk tina seeng. Dipake ngompres tarang Aisyah. Lila-lila Aisyah sadar deui jeung cengkata launan tarangna karasa keneh jejedudan. Kunaon hidup teh nyai? Katinggalan cangkir? Cek bi ucih pedah tadi Aisyah nangtu ngadapun tangkal kalapa. Henteu bi, ngan sila kuring ujug-ujug lieur. Tetempuan teu bengras. Bi, kumaha atuh urang teh? Kumaha bi? Ujug-ujug kitu Aisyah teh malah make cerik sagala nyuuh kana lahunan bi ucih. Ku bi ucih diusapan buukna bari dibabara hatena. Sing sabar nyai, sing gede hate jeung sing ikhlas. Ayeuna mah bibi ngarti hidup teh mikir anu arinit. Sabab ku bibi karasa ditinggalkeun ku Mansur teh honcewan, sieun teu bisa hirup. Tapi barang dipikir deui, urang teh ulah goreng hate ka pangeran. Sabab hirup jeung uripna manusia aya nu ngatur. Ari kawajiban urang taya diiwati ikhtiar bari ngadoa. Mun ikhtiar teu hasil, urang teh kudu tawakal, pasrahkeun jiwa jeung raga kanu kagunganana. Kanu nyiptakeun bumi jeung langit katut eusina, tah kitu nyai. Cek bi ucih manehna ge ari Cipanungna teu bisa ditahan. Tapi bi, usaha jeung tarekah geus lain sakali dijalankeun. Unggal poe ka ditu ka dieu. Tapi mana hasilna tetep we kieu bi. Mata kuatir ka Kang Sarip jeung Mansur. Nu sakitu suhudna dina usaha. Kuring mah lain sedih ku katunggaraan. Lain arah ku kasangsaraan. Tapi watir ka salaki nu sakitu tihot hatna ngabelaan pamajikan. Cek Aisyah bari nyusutan Cipanon sedih jeung peulih asa teu aya hinggana. Geus nyai geus da kamari ku bibi ge. Ayeuna mah ulah loba anu dipikiran, mending ge urang sanghareupan ku salerea, ku kasobaran. Yuk, urang babarengan jeung bibi sabab urang teh sanasib. Dabongan Mansur jeung Sarip teh sakitu daritna, naon salahna mun urang oge ngahiji. Bibi teu boga anak deui. Nyai teu akur jeung kolot. Atuh kacida hadena lamun urang silih belaan teh. Geus wae urang babarengan sabab pait sama manis ngara bisa silih belaan. Eueuh kasusah nu berat asal urang sadar dina narimana. Bibi boga duit 5.000, urang pake modal kuduaan, urang dibelikeun kana beas. Bisi maksud teh ulah dibelikeun kana beas bisi beak sakaligus. Urang pake modal dagang leleutikan, cik urang pikiran. Nah dagang naon nu bisa ku modal saeutik. Cek bi ucih dari anakan sasat mere obor kana hate Aisyah anu keur bingung. Nya dumadakan Aisyah teh jadi cenghar harita. Cengkat manehna bari neuteup ka bi ucih, sorot panonna semu hurung. Bi, kuring asa papangidi jeung diri pribadi. Eta saran teh kacida hadena bi. Kaharti ku pikir, kaontal ku akal. Hayu bi urang hirup babarengan.
urang ngahijinya ngarepan galura hirup. Ieu kuring boga duit 5.000 ti Kang Sarip, urang hijikeun keur modal. Alhamdulillah eta geuning Nyai ge boga. Bener urang hijikeun lah. Yuk, urang usaha babarengan. Tapi kana naonnya? Aisyah tenembalan manena mikir dalila diucih ge kitu. Mikir dari nakar. Nyalila-lila aya ilham pok nyarita. Kieu Nyai, tugas teh urang bagi duanya. Bibi geus kurang tanaga tapi kuat keneh ari digawe di imah mah. Sedeng Nyai mah jag-jag keneh bakal kuat ngider ka ditu ka dieu. Kumamun urang dagang comro jeung peuyeum. Bibi nu nyieun di imah, Nyai nu dagangna. Satuju Bi, satuju pisan. Hayu urang ngamimitian atuh. Bagja teman Nyai, hayu atuh. Teu baca tur deui Bi Ucih jeung Aisyah bebarengan ngajalankeun usahana. Poe eta keneh duit dihijikeun atuh jadi 10.000, ku Aisyah dibeureikeun kana minyak goreng jeung sampe katut nu sejena. Poe eta keneh dipigawe babarengan. Nya kira-kira jam 1 beurang dagangan geus siap pikeun diiderkeun. Di Aisyah gede hate terus indit dari mawa dagangan ngider ka lembur eta bari teu leureukna nawarkeun daganganana. Alhamdulillah geuning teti isti-isti teuing nu meuli nuntutan hiji-hiji nu akhirna kira-kira wanci ansar wea loba wujud jadi duit receh nu ngayang dina nyiru. Alhamdulillah. Nun Gusti Maha Welas. Cek Aisyah bari diu kana pendungkun awi kesa ngucur jeung kacape teu dipalire leungeunna ngopepang milang duit anu receh hungkul. Barang rengsa dipilang hatena guligah bunga duit teh leuwih ti 3.000. Mangkaning di imah aya keneh bahan dagangan keur isukan moal kudu meuli deui. Nya teu loba carita Aisyah balik lulusuhan hayang geura bebeja ka Bi Uci. Sadatangna ka imah, bro duit receh dibikeun ka Bi Uci. Anu harita keur nyang hunyar bari nyeupah. Beak dagangan teh Nyai. Beak Bi, tanya sahiji acan malah mah kurang keneh. Alhamdulillah tuh geuning Nyai. Ari aya gawe mah teu burung aya hasilna. Cik itu menang sabaraha eta teh. Bi Uci marah mai bunga nu teu aya papadana. 3.450 Bi. Syukur geus cukup keur balanja deui. Bahan nu aya di imah mah keur 3 poeun deui. Mun sarua jeung ayeuna mah bakal jadi duit nu lobana 12.000 deui. Jebang ngadahar seubeuh. Tang tu bakal manjang mun payuna mayeng mah. Nya muga-muga Bi, da tadi geus tepung jeung Ceidah nu boga warung sisi jalan. Manehna minta dagangan, da di dinya sok loba barudak nu ngadon jajan cenah. Jadi engke mah karibro ka warung, isuk mere dagangan, sorenya ko duitna tak kitu Bi. Nya kumaha beresna dagang mah lah. Pokona mah asal payu ngara urang bisa manjangkeun duit, ulah bingung teuing caran enggeus-enggeus. Tapi keur ayeuna mah can boga beasna kumaha mun meuli heula saleter. Keur ayeuna mah kuring boga keneh Bi, urang sanggup kuduaan. Heug atuh ieu duit keur namahan modal deui. Tah bener kitu Bi. Nya poe eta keneh minangka munggaran datangna ka bunga. Lantaran Bi Uci jeung Aisyah ngamimitian mangih jalan kahirupan bisa ngagunakeun tanaga jeung pikiran keur kahirupan. Cag urang tunda heula kayan Bi Uci jeung Aisyah anu geus barisa hirup tina ladang dagang leletikan. Ayeuna urang caturkeun Mansur jeung Sarip harita teh waktu tawar bisa deuna teh nyetopan. Dupina dipungkas dicekapeundikeun ka dieu heula. Cerita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian 4. Pembagi cerita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah Silibelaan bagian anu ka 4
enjing na waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Sakali dinu mancen simkuring mangdina marang ngaturkeun nuhun kepada sasanana. Wilujeng paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.